aing teh kering naon nya euy. Terus dibawa ke dokter. Kayak tuh sugan euy ngadaguan si Kacep sugan aya kauhan si Kacep lah. Iya ka dukun. Nah kamarana ieu teh barudak nya jeung alem kieu jeung naon aing bari sorangan. Lah ning aya barudak di dieu. Ah hayangnya ka jero heula sakedeung ah. Ning aya mana sangga di dieu euy. Heeh. Allah, pakean hiji-hiji akan, oi. Tugan we aya nu norojo ka dieu lah. Duit ya. Aing piraku, apoe kikieuan. Da henteu kudu asana teh nya. Si lain di mana kayak daek tadi sorangan di dieu. Si Heri gering si teh tamelar ka babaturan teh si lain mah. Oh hampura sang euy. Da teu apal tuh sugan teh sia ieu teh cager we. Dewe teh tadi nungguan di dieu sorangan. Bawa batur, ngarep-ngarep si lain eueuh. Oh sugan teh asang nekat da euy ieu cager. Dek ge baneangan ti tadi baneangan maneh eueuh wae iteun aya di dieu. Ningalisna maneh di dinya. Nya geus ka dieu da teh. Aing ieu sorangan we. Tapi geus dibawa ieu ka dokter. Geus. Geus. Biar kope aja ka itu ka dieu dewek tadi nganter si ieu. Anggar we kieu jeung kieu anggar. Cik euy si lain boga teh obat kampung lah neangan dukun rada edan sekalian lah. Sugan cager euy. Dikeresakeun euy boga dek boga sang. Aya. Aya boga heueuh. Heeh atuh ari aya mah. Boga aing Urang bawa ieu harang segera bawa ah. Oh deui ieu mah kudu dibakar dukun euy. Heeh ieu beda euy ieu rada ieu panyakitna si ieu mah. Teu dibawa ka obat kampung mah. Oh atuh ayo gentak bawa we na. Ayo atuh ah. Cep akun dewek akun mah. Sok. Rei euy taruhnya si lain ah. Udah cara Anjing berat ieu si ieu. Oh bae wayahna we. Berat kilosan. Banyak bawa. Berat dia ieu manusia deh kah. Geus kacida si ieu euy nepi ka ngaung kieu euy geuringna euy. Aduh. Berat naon ah. Kacep ku kubu geduk dia. Nying manung. Head nas dia nu beuring ieu ka di Anjing poho euy. Ah, dia make head kamunya. Poho euy. Itu manuk dikakar. Aduh. Cerak atuh teh. Cing euy cerek ka head atuh sia tengah kode ah karunya. Poho euy. Nanya atuh euy. Jauh ke nih teh euy. Ayo ieu di dieu ye tereh. Anjir, berat jeung nanya kita. Aduh. Tuh, Gerungan kieu ieu. Bakal aya mah Cep euy. deui enggak aya pagaweana di ditu. Ah, Cep euy aduh euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ya? Turun dah ah. Nah, kayak siling jeung dikubrageun. Ari gas ai teu kuat jeung berat jeung naon. Lan. Ieu urang teh mawa baturan urang euy gering. Geus dibawa Geus dibawa ka mamana ieu teh. Ka dokter teh cager-cager sugan we atuh di dieu ieu. Pangnyeriatan keun ieu. Bisi kuna naon? Oh sareatan euy ku guru maneh atuh. Sugan we tuh cager di dieu mah. Bari kebenaran simbahna ge Allah keur semedi. Tapi sugan bisa we kurang kayaknya di ieu ke. Cai-cai heula atuh nya. Kurang urang sedekeun heula cai keur nginum bis pasti capek maneh teh ka dieu teh. Teh tungguan sakedeung. Simbahna eueuh euy kebenaran ieu teh. Edek
semedi heula cenah urang mah ke mana bebersih heula di dieu. Oh citu teh bae bah. Sugan aya pasien urang teh boga pisan duit citu bah kitu. Kebeneran maneh ka dieu mah pasien kunaon? Nya itu kalau resah nih canak ieu rencangan. Kinten-kinten kumaya bakal lami ya guru salira ya karunya tekiateun ya terus ngabibrig ieu atuh Terus dibawa ka mana ieu teh euy ah mun urang mah. ieukeun atulah panggenteraakeun karunya ya Cager-cager sugan ku guru maneh mah kitu. pang ieukeun pangnyareakankeun karunya lah ieu teh paur ya. Oke atuh sugan bisa nya ieu mah. Urang cobaan we lah. Karunya eta bebeuteran maneh kaos hayam geus mengkung kitu we. Sugan bisa we atuh ieu mah nya urang nyaraetannya. Ah, kebeneran tah. Simbah juga aya alus milik maraneh Alus milik aslina. Lah alhamdulillah ya simbah na Mbah pangnulungankeun je rencangannya duka kunaon ieu teh bilih Terus dicana kita kemana-mana anger we bah. nya terus ka dokter Anger wae. we sugan ke obat kampung mah ya damang karunya lah ngabibrig ieu ya. Kayak orang bejakeun ka simbahna atunya. Naon kudu nu diayakeun, naon kudu diteang. Sugan teu hese ieu ubarna Soalna ieu budak teh geus parah euy ieu teh. Kayaknya sugan bisa ku simbah. Sok atuh Bah pangnyareatankeun lah ya karunya ya babaturan ngabibrig ieu ya geus teu kuateun. Terus dibawa bah ka itu ka dieu anger we ieu teh. Kieu jeung kieu. Siapa? Ieu wayahna cek si embah dieu nya. Da teu kudu ngomong si mah geus terepati ka urang. Dia teh cek si embah wayahna kudu neangan tai kotok anu can antel kana taneuh. Ieu mah da keur ubar wayahna we marane kudu neangan anu encan antel kana taneuh pisan ieu mah. Aduh kumaha Cep euy beratnya euy. Anjis berat pisan atuh eta mah kumaha nya. Kumaha sanggup teu marane? Atuh pangbejakeun ka simbah tong nu bangga-bangga atuh nu rada ieu we babari lah neanganana urang da atuh di ieu bakal hese neanganana. Heeh kitu we. Bah barudak teh sanggupkeun kitu mah. Cing atuh sugan aya anu rada babari. Aya mere si abah nu babari euy. Kudu neangan lain neangan euy. Si abang ke mere cai ti dieu. Bawa ka imah nya. Nyieun teh gula pasir euy. Jieunkeun ke di imah maneh. Dikeun eta kasih ieu pasien maneh ieu karunya geus heubeul teuing murupukung nya. Omat ieu mah euy. Nya atuh ari kitu mah abdi meureun bade mulih heula yeuh karunya yeuh. Lambaran persyaratan geus puguh Cep nya. Nya. Nya teu bangga-bangga teuing itulah ayeuna mah. Persyaratanana. Atuh ari geus kitu mah nya, geura baralik we ayeuna mah geus burit ongkoh yeuh. Pan kade di jalana laleur. Dia sebagai rek semedi deui ieu. Di tengah ieu ka urang ngaharewos. Ngan wayahna eta obat nu cek urang teh dieu kudu dilaksanakeun wayahna nya. Arek aya kitu aya kieu mah ka dieu deui we. Kitu we atuh nya simbah arek pamit cenah bieu ka urang ngaharewos teh. Eta mah cing cager we nya. Marane si eta cing teh cager. Amin amin. Nampura teh disugumakeun ieu. Keun wios ye cai geura cai herang oge amis ya. Gawe nya kasararea ieu hampura. Nya. Jeung atuh rek baralik mah bisa kaburit pisan nya. Jeung kade deui di jalana laeur euy. Tuh jeung tinggalun di katong si embah jeung
Udah kieu patut deh. Aing mah anjir ngerakeun. Cep. Udud namanya udud murah. Kehet gitu-gitu guys ya teh. Nu geuning geuseur. Gitu-gitu guys ya teh. Nak kumaha? Moga maklum. Wah pasien si Mbah teh di mana? Bebal. Hiji kehet gitu. Rek baralik mah kedon ngomongkeun si Mbah sia yang kadengeun der teh nyokot udah si Mbah ka dieu jiji geura baralik kitu. Yo, pirakus medinya inget kana udud. Oh nya. Pau. Ieu paur dukun anjing. Konyolnya. Konyol ya. Si Mbah mah da lamun semedi teh jeung udud kacau si Mbah mah koclak. Ingat tuh merenya kana Paur ieu. Marukana si Mbah. Mbah. Jadi gitu geura baralik gitu ah. Cep bro. Angkat Sok, burung udang. Buru hudang Deg gue. Ada yang lempang na euy leueur seling. berat jeung naon teh. Jempet. Halo, deh. Teh. Aduh, ai siling kehen. Aduh. Iku berakun wae, babel kehen berat atuh sia mah. Ya mati tadi berakun wae karunya. Kubu ku sia. Berat jeung haban Sia carekan ngador ka mana atuh? Goblok ge. Serba salah aing. Jadi carekan. Udah ngakot. Antap anjing cenah digubuk jeung sorangan mantap aing mah. Dah. Berat. Gara si kusang koplok ya ini jadi ngeresakeun dieu berat tadi. Nah kemana tangkurak si kusang ede aing ketempuhan berat tadi. Ri aing ngasana pakasan teu euy. Ieu suku anjing ieu misireumeun. Anjir ipu euy itu ti nepi ka dieu teh koplok dah. Gara-gara kusang aing Alhamdulillah euy nepi euy. Gandeng kehe tong ngomong wae sok sia sarekeun. Sedar, itu baru dak teh. Yang kayak mana? Enggak segitu araya marena. Di araya senal nama Cuman kayak mana? Sedar, pi kenaan Geus ti tadi oge. Nah siang adon ka mana atuh? Oh mantap geus siang ngecebrak wae nyeberat aing teh jeung leueur. Oh aing mah karunya kasih ieu anjing gering bawa we labuh ku si lain. Geus nya di ieu nya nubarna. Can Diaturi geranyian gitu. Naon teh bawa deui? Oh, teh gula pasir. Oh, Ini kena jag-jag enak geus dijampe ku si Abah itu Leuh jag-jag. Numpang sorangan yang diakot we. Tuh, kade atuh. Ade atuh sia teh. Tidak gor. gula pasir nih. Lah ayan teh na mah. Mau jeung sakieu. Oh, kali pasirna nengan sugan aya. Aya euy. Teh gula pasir. Hanya kena iya itu. Ya euy, geus nya. Geus. Ini gula pasir. Heeh. Teh gula pasir. Minum. Kayak sekedang. Naon eta sam? Nah, masih mie make keusik.
Kan teh gula pasir. Astagfirullah eta otak kumaha. Ieu teh make pasiran. Heuh make keusik ieu. Astagfirullah kumaha seling teh. Maksud teh si Mbah mah kieu. Make teh gula pasir teh gula bodas. Gula bodas ieu. Gula pasir gula bodas. Lain make keusik kieu atuh cager kumaha ari siling. Atuh meureun kacida. Allahu Ah. Akbar. Ngomongna atuh Kacau ieu maksudna. anjing babaturan teh. Nu gering teh anjing kalah ngageringan ka ai anjing ieu mah. Oh, atuh. Aduh. Oh, sekalian batuan nu sagede sirah. Oh, deui. batu kagok jeung semen. Oh teu nyaho. Aur anjing ieu baturan hiji ieu. Kan itaha teh gula pasir. Otakna keberes pisan cep euy. Salah tuh. Oh, atuh. Pemanya atuh aya batu ieu. Pasir. Oh kan teh gula pasir. Allahu Akbar. Cep kumaha geus kieu ieu baturan teh euy. Ai siling kumaha ieu aturan. Aduh aing mah jeung mawa gula batu deui. Gula pasir teh ieu gula bodas. Kudu dijentrekeun mah. Oh udah teu nyaho euy. Mun di bahasa Sundakeun mah. Ah, cep ada katinggalina geus jag-jag ayeuna mah euy. Oh, Ngan omat si lain ieu kudu nyan deui ieu. Oh teh gula bodas. Heeh, teh gula bodas teh. Oh ngomongna gula bodas. Jongjon sang euy geus kieu mah. Ieu geus salah berarti geus jag-jag ieu mangkluk. Heeh, Ya. balik euy cep. Ieu. Oh, Nuhun ya, cager heuh. Heeh. Geus cager hayu. Sok. Hade di jalanan. Heeh. Wah, geus cager meureunna ya. Barang lo ka itu jalanna meureun sih saarah jeung dewek pan. Oh, nam. Oi. Zek, euy. Ari itu nama. Tuh. Bodas euy. Oh, deh pilanya. Goblok jodoh hayu hayu. Ayo, pecet. Bawa-bawa atas ya. Bawa-bawa anjing anu teu ditu teh anu kepengen seri cager anjir. Eta nungguan anjing. Iya, oh bener. Ayo kumaha aing. Sing ku aing jamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi razaqana bi anak makin ada benar. Amin. Masih kena ngajak dong. Goblok kabur nih.